Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Tasdidatut tasyahudi. Ari pirang-pirang tasdidna tasyahud. Ihda wa ishruna eta 20 hiji. Khamsun tegasna 5 fi akmalihi dina pangsampurnana tasyahud. Wasittata asyara jeung 16 fi aqallihi dina pangsaeutikna itu tasyahud. At-tahiyyatu ari tasdidna lafaz at-tahiyyatu ala ta'i eta tetep luhureun ta wal ya jeung iya. Al-mubarakatus shalawatu ari tasdidna al-mubarakatus shalawatu ala shadi eta tetep luhureun shad. At-tayyibatu ari tasdidna lafaz at-tayyibatu ala ta'i eta tetep luhureun ta wal ya'i jeung iya. Lillahi ari tasdidna lafaz lillahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lafaz Allah. Assalamu ari tasdidna lafaz assalamu ala sini eta tetep luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdidna alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta tetep luhureun iya. Wan nuni jeung nun wal ya'i jeung iya. Warahmatullahi jeung ari tasdidna lafaz warahmatullahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lafaz Allah. Wa barakatuhu salamu jeung ari tasdidna wa barakatuhus salamu ala sini eta tetep luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta tetep luhureun lamna lafaz Allah. As-salihina ari tasdidna lafaz as-salihina ala shadi eta tetep luhureun shad. Asyhadu an la ilaha ari tasdidna asyhadu an la ilaha ala lami alifin eta tetep luhureun lam alif. Illallahu ari tasdidna lafaz illallahu ala lami alifin eta tetep luhureun lam alif walamil jalalati jeung lamna lafaz Allah. Wa asyhadu anna jeung ari tasdidna wa asyhadu anna ala nuni eta tetep luhureun nun. Muhammadar Rasulullahi ari tasdidna Muhammadur Rasulullahi ala mimi Muhammadin eta tetep luhureun mimna lafaz Muhammad. Wa ala ra'i jeung luhureun ra. Wa ala lamil jalalati jeung luhureun lamna lafaz Allah.